ngadahar martabak pahit tuh, mie ayam pahit, mie baso pahit, mie toha pahit, maknya mie toha pahit eling eling umat umat teu eling eling hungkul we gitu sok kamanah karep nu matak teh oge eta teh tawis kabungah ka panganten deuleu eta teh panganten teh keur bungah ayeuna teh tapi singkade salian tirasa bunga engke bakal pinangih geus ngamah sagara rumah tangga bakal pinangih jeung kasusah jeung kasulitan bieu keur di luhur ayeuna keur dihana permasalahan hidup makin rumit imah asa beuki sempit awak ririwit mitoha pelit pamajikan ririwit sarua nya di imah rawa beurit hutang melilit terus teteh bakal aya ujian yang rumah tangga bakal aya godaan yang bakal ujian aya ujian di mana-mana ujian maka sabab ai rumah tangga mapan kadang-kadang diujina teh ku sagala rupa kadang-kadang suamina soleh pamajikanana anu teu soleh kumaha tah diuji teh ku pamajikanna dengan unyak anyu poe hayong salakina mah soleh ngan pamajikanna unyak anyu aya tah teh ujianana bener nya da godaan awewe mah eta dunya ai dunya teh apa dunya naon harta tahta wanita ayeuna mah namahan heula naon dunya teh harta tahta wanita lajada dan Tokopedia jualan eta teh jual beli online bener karunya atuh sok ayeuna pamajikanna teh ai meulina mah dina online ai meuli online COD teh cash on delivery bener ai nu meuli pamajikan ai nu majaran salakina atuh karunya salakina teh majaran nepi ka bekang teh awakna teh nya saha teh salakina nepi ka nyanyi eta salakina teh kumaha ieu awak abdi bekang lain ku sering begadang tapi keur mikiran hutang pamajikan nginjem ka bank gitu dengan aduh karunya nya euy cik atuh nadana sing balik dada naon nadana sing balik sok nadana sing balik euy nadana tina we kana se atuh WC meureun eueuh nada WC mah nadana tina B kana H atuh jadi BH meureun ieu awak abdi bekang lain ku sering begadang tapi keur mikiran hutang pamajikan nginjem ka bank stres lieur pusing mikiranana nu digugu ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana Kiridit PNN MBK jeung Bank Emo eta godaan teh bener apal Bank Emo nu kumaha saya berjanji Pancasila unggal poe Kemis nah nepi ka apal poe-poe na udah sarua nasabah dewe koge gitu paingan atuh aing nginjem ka Bank Emok teh lain-lain ku butuh-butuh teuing lainna naon da ai teu nginjem butuh ari nginjem ripuh nya kadang-kadang da eta teh aing nginjemna nyengir ai pas ditagih nyengor teh ongkos saya berjanji tapi ditagih nyengor eueuh ngaleungit matak cek ketua kelompok Bang Emok teh cenah ulah jali rejanji komo deui aya niat nganjuk deui urang doakeun we ibu-ibu anu hadir dina wengi ayeuna bapak-bapak anu hadir dina wengi ayeuna mudah-mudahan hutangna sing lunas hoyong lunas ibu bayar atuh sing aya keur mayarna gitu eta teh ujian hidup teh ekonomi tuh aya eta teh ujianana nya ujian rumah tangga teh ku pamajikan kadang-kadang pamajikanna soleh
salakina anu salah kumaha ngusep we aya nu ka DRT mah aya nu ka DRT heeh si Bilar pan hakitu kasusna teh geuleuh ka si Lestina deuk nah geuleuh geus dibelaan teh si Lesti teh ditah ulah balik deui kalakah balik deui panas BBAK dina medsos Lesti ulah balik deui kalakah balik deui apan ai si Lesti balik deui ka si Bilar teh pan demi anak demi anak lah anak mah bisa nyieun deui atuh sok ka mana we karep heeh kadang-kadang akah tah kitu kadang-kadang salakina soleh pamajikanna solehah kadang-kadang diuji na teh ku panyakit penyakit tumerap kolesterol asam urat gula naik 18.000 sakilo lain gula eta teh gula darah kadang-kadang eta naon ngadahar kopi pahit ngadahar sangu pahit ngadahar martabak pahit tuh mie ayam pahit mie baso pahit mie toha pahit manya mie toha pahit teh diuji kita teh ku pamajikan diuji ku penyakit diuji kadang-kadang penyakit eueuh salakina soleh pamajikanna solehah kadang-kadang diuji teh ku anak pamajikanana rajin ka majelis taklim anakna ka majelis taklajim bapakna deket jeung al mukarrom anakna jeung al mugarong lieur teteh indungna ge nepi ka curhat da wala kunaon anak abdi teh beut salah gaul udah meureun bapana salah gaul tadi sok ka mana karep wae diuji ku anak dari anak salah gaul kitu mah kumaha campur gaul campur gaul kumaha lamun budak sasarung jeung tukang minyak seungit kabagean seungit lamun gaul jeung nu sok hitut kabagean bau nya kumaha campur gaul budak digaulkeun jeung ustad minimal bisa ngaji budak digaulkeun jeung seniman minimal bisa nyanyi budak digaulkeun jeung pedagang minimal bisa jual beli sakali-kali eueuh budak teh gaulkeun jeung maung bisa ngageram merenya bisa ngageram bisa dihakan da ka mana karep we heueuh nu matak teh oge bener nya budak teh euy sabab aya budak teh generasi urang euy penerus urang budak teh young today is leader tomorrow pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang Subhanul Yaum Rizalul God teh pan anu penerus urang sadayana teh lianti budak moralin jeung budak-budak jeung budak leutik eta teh penerus urang engke deuleu saha anu neruskeun jadi ustad jadi umaro lamun lain barudak urangnya matak urang teh budak teh pasantrenkeun deketkeun jeung para alim ulama deketkeun jeung santri dewek masuk waas ningali di lemur mah Gusti nu Maha Agung da bala naon di lemur mah geuningan barudak teh geus di masjid nya nyetrekeun toa geuningan make jeung naon teh pupujian geuningan kumaha nu kieu geuningan eling eling umat muslimin muslimat adi dia aya nu pupujian keneh aya osok keneh pupujian sok segera sasarangan ku abdi heuh sok ku dawala eling eling umat muslimin muslimat hayo orang berjamaah salat subuh estu kawajiban orang keur di dunya kangge pibekeleun jaga di akhirat eling eling umat teu eling eling apa nah sabeda beda ti batu naon eling eling umat muslimin tingali ibu-ibu anu sok pangaosan apal eling eling umat adenge naon dia mah beda kumaha sok bieu aka eling eling umat teu eling eling mama kejeng umat teu eling eling ye da wala ayeuna mah loba umat teh geus dibejaan tapi teu eling eling
Wis dibejaan ku ustad nitah bener der kalakah tu eling. Terus kumaha? Matak dewek mah dirobah lirikna. Kumaha tah? Eling umat teu eling titah berjamaah kalah cicing di imah titah maca Quran kalakah WA-an titah pengajian kalakah YouTubean. Eling umat teu eling titah ka majlis taklim kalakah main game rajeun daek Jumatan kalakah nundutan khotib keur ngadalil manehna ngadahdir. Loba anu kitu teh, loba siniran halusnya euy. Hebat Kang Cepot, bener eta teh ayeuna mah. Kumaha teh? Eling umat teu eling titah berjamaah kalah ngising di imah. Cicing. Cicing lain ngising di imah, ngising mah di WC. Di imah mah bayatak. Titah maca Quran kalakah WA-an. Bener ayeuna namanya maca Quran mah 1 menit 2 menit geus sepet panon teh, tapi maca WA 2 jam tanpa post status kuat. Titah ka majlis taklim budak kalah main game. Bener ayeuna budak teh sok main game online eta nya. Bener. Sok naon teh top up gitu teh mobil ganjen teh. Mobil legend meureun. Sok loba bocil FF di dieu. Apa bocil FF? Aka apa udah dewek sok mabar. Naon mabar? Mamas baru itu. Main bareng gitu. Nah, kabina-bina teuing ayeuna mah geuningan kitu, geuning barudak teh kalakah kitu nyaho HP. Kade cep ke budak, iya budak seueur murang kali. Aya seueur. Kade ka murang kali nitip Mang Dawala malamun ayeuna ngong adan teuneun HP beunjang ka masjid. Mau masjid caket teh masjid mah naon ibu ieu teh? Namina Masjid Al Hidayah. Sok ka Masjid Al Hidayah eusian mun salat teh. Ramekeun berjamaahna rutinanana sok rutinan euca. Sok rutinanana pangaosanana eusian nya ulah kanu HP ulah katungkul teuing ku HP teh duh eta teh jiga naon jiga peso ayeuna teh HP teh kumaha kitu aya positif aya negatif. Positifna aya positifna urang bisa berwawasan bisa mudah beraktivitas ku HP tapi negatifna pabalatak akak. Poho kana waktu poho kana naon culjeun poho kana ibadah poho kana salat. Nya kade atuh ka ibu-ibu garadu HP di dieu. Kade ka ibu-ibu nu gaduh HP cepot manitip teu dikengingkeun pisan nyimpan HP dina saku dada. Naha bahaya euy. Bisi ngabaladog lain bisi hese sinyal. Nah hese sinyal apa daerah pegunungan. Panas didengekeun. Lamun hayang alus kumaha? Lamun hayang alus babari. Di mana? Dina saku lancingan pameget. Alus sinyal teh 4G kumaon. Nah bisa alus apa didinya tower leutik. Aya nu leutik aya nu gede. Balik aya nu bingkang. Sok amana we karapa. Nu matak teh oge tapi ayeuna mah budak teh alus euy. Naon? Ayeuna mah henteu ukur HP ayeuna makan lato-lato dengan. Aya lato-lato aya di dieu usum lato-lato kitu. Wah, lato-lato dengan indung narek sarek tok tak carekan ke indung teh naon jang lato-lato cikan mak nyobaan cenah kitu. Ari indungna hese meureun indungna mung eleh lain ku bola indungna mah. Kunaon ku gas melon dulu. Gas melon naon gas melon? Beletrakan gitu tok. LPG, Italian beureun. Tapi bapak-bapak ge mung eleh. Main lato-lato heueuh. Make bola lain bapak-bapak mah, make gas LPG lain, make naon? Make sarung teu make calana. Tuluy kumaha? Gagajlengan ieu ulah.
Ai sing baletrak di hadap. Nah, maknya lato-lato gitu. Maknya lato-lato buluhan teh. Siapa mana karena nu matang teh nu matang teh urang teh kudu dididik sabab eta teh budak teh ujian oke aka benernya matak deuleu aka naon matak urang lamun nying hareupan kondisi ieu kadang di luhur kadang di handap matak cek kolot baheula ge kitu ulah ngeluh keuripuh sakali deui ulah ngeluh keuripuh ulah ngaraja keur bagja ripuh ujian randa ampihan bagja titipan teh rana doi jadi ulah ngeluh keripuh ulah ngaraja keur bagja ripuh ujian randa bagja titipan keur di luhur payungan ku syukur dihanap tilaman ku sabar syukur jeung sabar eta kondisi bakal disinghareupan ku panganten boh ku urang sadayana hebat sidawala ngaji di mana cileung pangaruh kopeah kopeah urut kaduruk oke gitu. Ya kopeah lumayan kamari ge aya nu nawar 5 juta teu dibikeun. Belegug teu bodoh teu dibikeun satelin bikeun 5 juta mah. Da ditawar 5 juta ngajeng sirahna sakieu. Aduh. Atuh meureun maot da walah. Kitu matak aya rumusna aka. Rumus naon? Rumus jang panganten. Kumaha rumusna? Rumusna teh 4 2 hiji. Kang Rusi Sereng teh Novita, naon cenah teh? 4 2 hiji, lamun rumah tangga hayang bahagia. Naon teh 4 2 hiji teh? 4 hati 2. Nah, lain 4 hati mun 4 mata. Nah eta 4 2 hiji rumah tangga hayang bahagia, 4 2 hiji 4 mata 2 hati 1 tujuan. Kenapa tidak ada yang ketiga sabab rusaknya rumah tangga? Karena ada orang ketiga. Bener, si dawala hebat.